Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Gajeleng korentel kuprak sanggeus sababaraha kali duanana silih serang nadah serangan-serangan 5 rampok anu ayeuna mah ngagabungkeun diri karasa Sugiwa jeung pamajikanna teh rada kawalahan. Sakedeung deui Arandika bakal ngajongkel moal bisa udang deui. Sok kaluarkeun sia kamumpuan Andika sakabeh. Maju sia maju, kaceleng wuk leplos korentel dalik deug calik jeug des korentel calik jeug jelek-jedeg harita Sugiwa jeung pamajikanna sababaraha kali kadesek kulantaran kakaraan nadah hiji suruntul deui ti ditu jeung ti dieu lawan-lawanna teh nyarerang silih ganti atuh beuki lila beuki kakuras tanaga maranehna teh. Namun kieu mah ambu urang teh kudu ngagunakeun kamampuan pamungkas moal bisa diungkulan secara gampang geuningan anu dua mak kamampuanna kacida lumayan urang teu bisa kieu bae ambu hayu urang gunakeun kamampuan pamungkas urang. Corelat gajeleng harita Sugiwa jeung pamajikanna mundur rada ngajauhan ti 5 rampok anu terus cacalakatakan nyeungseurikeun kalakuan maranehna anu geus kadesek. Naon sia kalaka malah mundur geus teu bisa nanaon deui sok maju gunakeun sakabeh kamampuan Arandika teh lain kalah mundur kawas kitu atawa nyai geulis sanajan geus rada cetuk oge tapi geulis keneh nyai teh pasrah bae ka akang. Ku akang bakal digulung gaper moal dikukumaha nyai mah bakal diusapan ku akang bakal ngahenen kete jeung akang. Naon sia setan padu wae ngomong teh tibatan kuring kudu pasrah ka Arandika mending keneh kuring ngababangkang di ieu taneuh leuwih keneh hade dihakan ku cacing raga kuring teh daripada digalaksak diruksak ku Arandika. Maju sia ayeuna rasakeun ieu kuring di salaki kuring muang pahampura Arandika deui. Harita pamajikan Sugiwa kacida ambokna barang ngadenge caritaan para rampok anu terus-terusan ngomong matak pigeuleuheun keur dirina. Sugiwa oge beuki ngagidir ka ambokna teh kulantaran pamajikanna dihina dicacampah kawas kitu ku para rampok. Geulis cetuk oge geulis ulah kitu kawas moal ngahenen bae engke oge geura aduh bakal ngeunah gede nu akang teh gede. Ceuk pamimpin rampok teh nyarita kitu deui. Setan sia goblok nya capek teh kacidaranguna pisan montong nya capek kitu bae sok ayeuna buktikeun kuring jeung pamajikan kuring moal cicingeun. Awas ya rasakeun yeuh drak-dak trek tek dua leungeun Sugiwa jeung pamajikanna ting drekdek ting trek-tek kadenge
tulang-tulangna jeung urat-uratna teh karenceng ngamatek ajian pamungkas anu kumaranehna dipimilik. Atuh 5 rampok oge waktu harita teu cicingeun sanggeus cacara katakan seuri bangun kacida bungahna. 4 rampok teh ngajejer nyambungkeun leungeun maranehna kawas nama sarua. Eta rampok oge rek ngagunakeun kemampuan pamungkas anu kumaranehna dipimilik, tapi geuningan saurang deui nama pamimpin anu kawas nama jadugna langsung mundur aya disatukangeun 4 baturna, tapi teu cicing. Eta pamimpin oge meuremkeun matana, 2 leungeunna teh disidakepkeun dina dadana. Ter awak sakabeh rampok teh ngageter kacida kuatna kawas nama maranehna dina ngaluarkeun kemampuan pamungkas masing-masing. Teu lila ti harita belesat gulungan beureum kaluar tina leungeun 4 rampok teh melesat nyerang ka palebah Sugiwa jeung pamajikanna, tapi pamajikan Sugiwa jeung Sugiwana oge teu cicingeun. Duanana sanggeus rengsek ngawatek ajian pamungkas maranehna, leungeunna teh diselodorkeun ka hareup belesat. Tina 2 leungeun maranehna oge kaluar cahaya koneng ngablesat mapag gulungan seuneu anu kaluar tina leungeun 4 rampok. Ngan barang ngabledug di tengah-tengah teh jeung deui Sugiwa jeung pamajikanna kadorong ka tukang ngajengkang akibat kuatna kakuatan 4 rampok anu digabungkeun maranehna teh kabantingkeun sanajan bisa ngokohkeun deui sukuna kana lemah. Ngan geuningan kapala rampok anu aya disatukangeun 4 baturna teu kanyahoan ngajorelat luncat rek meupuhkeun 2 peurupna kana dada Sugiwa jeung pamajikanna. Modar sia ayeuna rasakeun yeuh belesat jorelat des koleang kubrak ngadadak samemehkeuna tenggelan kapala rampok teh ka Sugiwa jeung pamajikanna teu kanyahoan. Aya hiji jirim anu mapag serangan eta kapala rampok anu pastina ngabahayakeun jiwa Sugiwa jeung pamajikanna lamun tenggelan anu ngandung kakuatan pamungkas kapala rampok keuna kana dada atawa kana anggota awak maranehna. Celegedeg Arandika bener-bener telenges. Ulah diteruskeun sia, ulah diteruskeun jigera baralik lamun hayang balik dina kaayaan salamet, jigera balik ti tempat, ulah ngaganggu jalma anu geus teu walakaya. Komo deui rek dibinasakeun, ulah. Ceuk hiji pamuda anu geuningan eta teh Parman atawa si Kidang Kilat teuing tas ti mana atawa areka mana dina peuting harita aya di eta leuweung nulungan Sugiwa jeung pamajikanna anu hampir cilaka. Edan pamuda sia saha ngadon ngabunguhan dewek goblok sia, ceuk kapala rampok harita molotot bari renghap ranjug ngatur tanagana anu kakuras kulantaran ngagunakeun kemampuan pamungkasna jeung deui harita gagal teu kena kana sasaran. Teu kudu apal saha kuring, nu penting mah sakali deui kuring menta. Arandika sakabeh geura indit tinggalkeun ieu patempatan.
ulah ngabinasa jalma anu teu tuah teu dosa. Jig geura balik samemeh kuring bakal mere oleh-oleh ka Arandika anu utang tuna moal dipikaresep ku Arandika. Jadi samemeh kajadian geura balik tinggalkeun ieu patempatan ulah ngaganggu jalma anu teu tuah teu dosa jeung deui montong ngalakukeun kalakuan anu teu bener. Cek Parman waktu eta nyarita kitu bari mencrong kana beungeut para rampok. Ari Sugiwa jeung pamajikanna waktu eta ngarenghap ngatur napasna can ngomong nanaon ngan saukur cicing jeung deui terus diuk kulantaran dadana kasar sesek sanggeus ngadu kakuatan jeung opat rampok. Komo deui lamun kajadian serangan kapal rampokna keuna ka maranehna tangtuna, maranehna dina waktu harita bakal tatu jero. Saha eta geuningan aya pamuda anu kacida hebatna ilmuna Gusti meuli waas pisan eta sahanya ama? Cek pamajikan Sugiwa nanya kitu bari ngaleret sakedeung ka salakina anu diuk di gigireunana sila. Atuh duka teuing saha ambu, tapi urang teh kudu syukuran sabab syariatna lamun eueuh eta pamuda urang teh teuing kawas kumaha ayeuna kaayaan teh. Ayeuna mah ulah wakaloba omong sok geura kumpulkeun deui tanaga samemeh urang gerak deui bisi soteh eta para rampok teh nyerang deui ka urang. Ambu gunakeun kesempatan ieu teh, cek Sugiwa nyarita kitu. Meureunna dina waktu harita obrolan maranehna sanajan laun kadenge ku Parman. Waktu eta Parman nyarita matak leuwas keur Sugiwa jeung pamajikanna kulantaran maranehna teh nyarita hahareosan tapi kadenge ku Parman. Bapak, mak, ulah hariwang, ulah sieun sok sing jongjon pulihkeun deui tanaga aranjeun duaan. Urusan jalma-jalma ieu mah keun ku abdi bade dibereskeun, ulah hariwang. Mak, bapak, cek Parman nyarita kitu bari ngaleret sakedeung. Atuh Sugiwa jeung pamajikanna teh silih teuteup ngan saukur gogodeg kulantaran kacida katajina ku kamampuan batin Parman anu geus bisa ngadenge obrolan maranehna duaan, padahal mah jarak jauh jeung maranehna teh ngan saukur haharewosan. Sedangkan Parman waktu eta nutup deui ka para rampok anu masih keneh malencrong ka dirina can wani ngalakukeun tindakan kukumaha. Kulantaran geus kanyahoan kamampuan Parman ku maranehna sakabeh sabab kusanggup nadah serangan pamimpin maranehna sakabehna oge apal pamuda anu aya di hareupeun maranehna teh lain pamuda sambarangan. Hei para rampok sakabeh, sakali deui kuring nanya arek balik ninggalkeun ieu patempatan dina kaayaan sehat atawa Arandika teh hayang cilaka. Sok pilih, lamun hayang salamet hayang sehat cig geura tinggalkeun ieu tempat, ulah nyeun gara-gara ka jalma anu teu tuah teu dosa. Cek Parman harita nanya deui bari tutupan teh beuki seukeut kalima rampok. Setan sia ngahina ka dewek montong kena-kena geus bisa nadah serangan dewek anu bakal mateni dua jelma. Andika percaya diri geus bisa ngerehkeun dewek, ulah mikir nepikeun kadinya sia goblok. Dewek masih kena sanggup kermodaran mangkruk hiji kawas Andika mah ayeuna. Hei barudak, maju sia maju, sok serang.
Kaceleng 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 kaceleng. Sakabeh rampok teh sanggeus dikomando ku pamimpina teu loba nyarita deui langsung ngahurup Parman anu dina waktu harita langsung kudu yang harepan 5 rampok ngan kacida bingung keur maranehna sakabeh kulantaran gerakan Parman teh kacida cepetna lir ibarat angin diserangkan itu nyao-nyao geus aya di tempat sejen kitu jeung kitu dina waktu harita. Sugiwa jeung pamajikanna oge kacida bingungna kulantaran gerakan Parman teh teu katuturkeun ku mata maranehna kulantaran kacida cepetna. Sok ari heueuh mah Arandika hayang olahraga jeung kuring sok maju sok takar sakabeh tanaga Arandika teh sok kuring oge hayang apal rek nepi ka mana kemampuan Arandika teh sok belesat kajeleng 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 setan bontong cacape kitu dihareupeun kaula maju sok kaluarkeun sakabeh kemampuan Arandika montong disesakeun podaran urang podaran ieu pamuda cek kapalana langsung gogorowokan nyarita kitu nita sakabeh anak buahna ngabinasa Parman teh dina waktu eta ngan saukur seri leutik bari luluncatan ka ditu ka dieu kacida cepetna nepikeun ka sakabeh rampok teh ting haregak kulantaran kacida capek sasaran maranehna teh eueuh anu keuna hiji oge setan sia montong bulucat balicut ka ditu ka dieu bae ari heueuh mah boga kemampuan sok maju sia maju ulangan saukur nyingkahan sia goblok cek 5 rampok teh ting corowok bangun kacida amokna kulantaran asa dimainkeun ku Parman jeung deui memang bener Parman teh keur ngaheureuyan maranehna sabab lamun niat hayang geura ngalumpuhkeun 5 rampok teh keur manehna mah kacida gampangna. Jadi kitunya sok atuh ari heueuh mah hayang ye rasakeun ye hiji ewangnya keur naon ye ngaranna teh keur pamancing atawa panglaris ye rasakeun ye blesat hiuk jebrot 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 koleang 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 kubrak kubrak tobat 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 oh nyeri anjir harita tenggelan Parman teu nyamos eueuh anu sanggup saurang oge nyingkahan panarajang Parman anu kacida cepetna dina gerakanna teh teu katitenan ku mata maranehna harita 5 rampok teh geus ngabebengkang dina lemah. Arek kumaha ari geus kieu sok arek kumaha geus kapok atawa wajan sok pilih hayang salamot hayang cilaka sok lamun hayang cilaka maju deui sia maju maju sok maju cek Parman bari ngabedega nulak cangkeng di hareupeun 5 rampok anu geus ngabebengkang bari nyekelan dada maranehna kulantaran kacida nyerina sedangkan Sugiwa jeung pamajikanna terus-terusan gogedeg kulantaran hemeng jeung kataji ku kemampuan Parman anu di luar dugaan maranehna masih keneh ngora tapi kemampuanna kacida luhurna lain atah-atah keur maranehna mah kulantaran Sugiwa jeung pamajikanna salaku pupuhu paguron gagak bodas nepikeun ka teu mampu nalingakeun atawa nempo gerakan Parman anu kacida cepetna lir ibarat angin teu kaciri ka mana leokna. Waduh 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 saha sabenerna ieu pamuda teh nya ambu luar biasa kemampuanna cek Sugiwa harita ngaharebos deui kana ceuli pamajikanna. Parman waktu eta ngalieur deui ka palebah maranehna ingin nyarios kitu Bapak abdi mah sanes saha abdi mah jalma anu keur kasasar
kabeneran lewat ka ieu tempat hampurannya bapak mak sim abdi parantos ngaganggu salira duaan anu nuju olahraga. Wayahna ayeuna mah bapak sareng emak teh kudu istirahat sabab bahaya, lamun dipaksakeun bahaya. Sok ulah loba nyarios kumaha sanes saha abdi mah sanes saha, tapi jalmi anu keur kasasar bapak emak ceuk Parman bari seriletik atuh puguh bae beuki ngaranjug Sugiwa jeung pamajikanna teh kulantaran harita Sugiwa ngomong ngaharewos kana ceuli pamajikanna geuningan kadengieun deui bae ku Parman teh. Sedangkan 5 rampok waktu eta geus ngaroneal harudang deui jeung deui teu ngalilakeun waktu kawas nama sakabehna oge hayang geuwat ngarengsekeun pertarungan dina waktu harita. Kalimana teh kawas tadi ngalakukeun gerakan ngadon silih cekel rek ngagunakeun kemampuan pamungkas maranehna. Jeung deui pamimpinna teh sarua teu beda jeung anu geus dilakukeun manehna teh aya di satukangeun opat baturna. Ayeuna ulah sambat kaniaya sia modar sia pemuda modar sia anika teh sok rasakeun yo wer wer drak dak wer blesat blesat gulungan seuleu kaluar deui tina leungeun opat rampok. Ayeuna mah disusul ku pamimpinna ngajorelat nyusul eta seuneu anu rek nyamber ka Parman. Blesat blesat hiuk bledak bleduk kocak kobat tobat tobat kubrak 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 kubrak. 5 rampok teh langsung ngajongkeng nang karak bengkang tina sungutna ngalai getih masih kene haneut. Hampura hampura ceuk kuring oge kumaha tadi hayang salamet balik dina kaayaan sehat atawa hayang cilaka kapaksa ayeuna rasakeun arandika balik teh dina kaayaan tatu tapi tong hariwang moal nanaon da kuring mah teu niat hayang binasa geura balik di tempat samemeh kuring moal mere kasempatanan deui keur arandika bisa hirup di alam dunia lamun andika masih tetap kekeh hayang ulin-ulinan jeung kuring. Geura balik sia geura arindit ini sia. Parman langsung ngagrowok nyentak maranehna atuh 5 rampok teh kulantaran teu wani kudu nyang hareupan deui sanggeus kanyahoan sakumaha kahebatan Parman dina waktu eta. 5 na teting koneal teu nyarita nanaon langsung lalempang sosolontodan bari nahan kanyeri indi eta tempat. Atuh Sugiwa jeung pamajikanna teh waktu eta langsung narangtung nyamperkeun ka Parman anu masih keneh ngabedega bari nulak cangkeng neuteub 5 rampok anu lalempang sosolontodan ninggalkeun eta patempatan beukilila beuki jauh. Akhirna mah teu katembong deui kulantaran kahalangan ku tatangkalan baradag anu aya di eta patempatan. Aduh Ujang, hatur nuhun Ujang, lamun sareat teu aya Ujang mah meureunnan bapak sareng pamajikan bapak teh teuing kawas kumaha Ujang. Kenalkeun ye nami bapak teh Sugiwa, pamajikan bapak Sartina. Cek Sugiwa bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka Parman anu malikeun teutepanana ka maranehna. Ah teu kenging nyarios kitu bapak, abdi mah mung saukur kalaresan liwat ka palebah dieu. Hapunten abdi parantos ngaganggu bapak sareng emak anu nuju ngalawan genep rampok.
kapaksa ku abdi diganggu kulantaran abdi teu ngaharepkeun bapa sareng macal carilaka. Cek Parman bari narima leungeun Sugiwa jeung pamajikanna. Teu Ujang, teu ngaganggu, justru bapa sareng ambu teh kacida bungahna lain kitu ambu. Cek Sugiwa harita nyarita kitu bari malikeun teutepanana sakedeung ka pamajikanana. Laras Ujang, laras ama kitu. Da upami teu aya Ujang mah aduh teuing kumaha kaayaan bapa sareng ambu teh. Sareng deui saha nami Ujang teh? Nah tak kunaon teh diwaler atawa teu kenging terangnya bapa sareng ambu nami Ujang teh saha? Muhun nami abdi teh Kidang Kilat. Ari jalmi-jalmi anu sok nyarbatan ka abdi mah si Kidang Kilat. Cek Parman waktu eta ngenalkeun ngaran manehna si Kidang Kilat. Oh, si Kidang Kilat nami Ujang teh sae pisan. Aduh Gusti, atur nuhun sakali deui ambu kacida bagjana lamun teu aya Ujang mah sareatna duka. Ayeuna teh ambu sareng bapak parantos kawas kumaha meureunan. Cek Sartina nyarita kitu bari ngaleret ka salakina. Bener Ujang, bener. Bapak sakali deui nganuhunkeun Ujang, hatur nuhun, hatur nuhun. Sabab bantuan Ujang teh kacida gedena keur bapak sareng ambu mah. Cek Sugiwa harita nimbrung kana caritaan pamajikanna ngeberehkeun deui kaayaan hatena anu kacida bagjana. Muhun bapak, muhun ambu, muhun. Tosnya ayeuna mah kumargi abdi teh bade aya kaperyogian moal tiasa lami ngobrol, tapi hati-hati bapak, hati-hati kudu carincing page kancing saring sat page iket kumargi. Di jero leuweung teh seueur pisan jalmi-jalmi anu teu baraleg blesat les. Sanggeus nyarita kitu teu nungguan jawaban Sugiwa jeung Sartina, Parman teh sakicep mata geus leungit ngablesat ninggalkeun maranehna duaan anu colohok bari ngagidegeun sirah kulantaran kacida ngaranjugna ku gerakan Parman anu kacida cepetna teu katitenan ku maranehna. Aduh ambu, aduh saha eta sabenerna pamuda teh elmuna kacida luhurna. Aduh hanjakal teuing. Langsung indit, coba lamun teu indit mah urang teh meureun bisa minta bantuan sugan bae nyaho di mana kaayaan atawa tempat kibewok. Aduh hanjakal ambu, hanjakal. Cek Sugiwa nyarita kitu bangun kacida hanjeluna. Bener ambu oge kakara arek nimbrung ngomong geuningan eta pamuda teh langsung indit bae. Aduh Gusti, keur teh kasep ngora keneh boga kamampuan kacida luhurna bagja urang teh lamun diparengkeun boga minantu kawas kitu ama. Aduh sahanya ambu oge asa teu percaya ngaranna si Kidang Kilat kawas nama eta ngan saukur julukana ngaranna mah meureunan lain eta ama. Cek Sartina ngajawab kitu bari sirahna oge sarua kawas salakina digideg kulantaran kacida hanjeluna. Waktosna kabujeng Seep cag urang tunda dugikeun ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Sugiwa jeung pamajikanna. Jeung deui Parman teh sabenerna tas di mana atawa rekamana bisa ngalanto ka eta leuweung anu kabeneran Sugiwa jeung pamajikanna keur kaayaan dina bahaya. Ayeuna urang kantun heula cariosna dugikeun ka dieu, insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.